Sampurasun. Patepang deui sareng sim kuring mita kumasari dina acara Warta Sunda. Dina dengket ieu sim kuring bade ngadugikeun ngeunaan kawuruan di hiji pusat pabelanjaan Dayeuh Bandung. Supados leuwih jelas deui, hayu urang tingali ka tempat kajadian. Di hiji pusat pabelanjaan di Dayeuh Bandung yaktos Bandung Endah Plaza ngalaman kahuruan dina kaping 28 Januari 2015. Opat mobil pamadam kahuruan langsung nuju ke tempat kanggo mareumkeun seuneu. Kajadianna lumangsung kira-kira tabuh 12 siang. Anjog-anjog nu datang ti luhur lulumpatan ka handap sarta ceceleuweungan aya kahuruan. Teu lami saterusna sim kuring langsung angkat ka tempat kajadian sarta toka nu kabeulem meledug hase pideung pekat. Ieu wae warta anu tiasa kapidamkeun dina dengket ieu sim kuring mita kumasari senja amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.